nya balik di gawe ngadahar lalap sampun sampo jeung jamu. Ari geus aya anu kieu bae we lah. Sok we tah lumayan tah jamu saron neng ieu daun sampel bae we atuh itu sasa tadi pan tos sarapan tadi jeung daun sampel. Tanyakeun si Ice boga dahareun teh gitu henteu Ji tanyakeun. Aya ngopi bisa nanti ieu. Iya aya ngopi cenah balik gawe balik sape udah dahareun udah naon. Aya daun sampel. Seger eueuh. Apa ulah? Aya makanan teh dahareun. Ada dong. Itu bawa salad gitu tuh di luar. Buat siapa? Buat paman. Oh ya udah, bawa aja. Oke. Ini gaya ya anak kecil si Burewe sudah nanti itu si hidung tuh. Hai. Macam. Aduh itu mah naon? Ini bos spesial. Wow. Sebenarnya amis eta iya dong. Si madu. Si soleh tah aya tah. Amis teh. Bukan lagi atuh ieu mah gurih. Biasa kieu berarti amis. Wah, sedapnya. Nih ada ini. Pesek dulu orang yang barang-barang ya loh, capek beki leuweung. Lu parkir naon opieun aya ngopi kasih kebon ieu teh. Buru atuh mesekna lah, mereka kesel kuat itu. Aduh, Sabar atunya daharan yang ieu ya pemancong ini. lila kita juga teu cenah. Aduh sek naon ieu teh. Nah, aya udah daun sampel ieu geus moal jadi atuh ka karunya sok. Bawa pemancong kali cocolin ke sini sok. Aduh, joskan dong. Amis teh. Bukan lagi pemancong ngaliwat panangannya geus ieu. Kalem No. naon? Anjing, aduh. Bener ih. Asamnya. Amis teuing. Nah, asum-asum teuing carita amis sok gede bohongnya jari jelema teh. Cing gua enggak bodoh atuh. Perasaan atuh. Tuh si Ice carekan mah. Oh, Ica, ka dieu geura. Sere bohong Ica mah. Pajarkeun geus amis seger, amis mantap. Si manis, Hasil alabatan naon ih? Anjir, hamil hasilna alabatan Ica naon? gede bohong pisan. Oh my god. Kenapa ini, Beb? You orang punya motor butut bawa ai. Dasar kau ya, Pak ya. Aduh. Naik. Mang dorong tuh kali tuh bawa ke bengkel. Tuh, you orang bawa ai. Ini, you payah. Tuh, ieu motor karena mogok asa ku beki-beki teuing teh aku karbuna aku diganti ku karbu kereta mah euy. Karbu kereta gitu mah awet teh karbuna. Ieu. Kemarin lu ngomong gitu. Ieu yang karbu ke. Ya, ada bengkel pemancong. Oh My god. Naon di wae eta? Turun atuh nah, ada dorong motor mending supahan. Dasar si Uho. Malah ieu teh supaya kepala lugu ya teh. Pun bisa ngamekeun teh. Gampang atuh ngomekeun motor mah soal mudah. Ieu Ieu ge tuh keur ngomekeun itu. Minang rusakna teh diganti karbuna ku karbu kereta. Ayo namanya limus lah bro. Ngarjat bro. Wah, ieu kumaha mitina ieu? Paeh tepuku untuk mana mah. Parem. Dari na ieu, nata dina rem nang pae mah. Mau mungkin mah. Mau katanya ya tanah. Oh. ya sudah naon. Cik. Iya bening lupa pisan kucing atuh aja. Oh iya bocor tah. Anak si bolong meureun. Musina coba, musina tuh sudah naik parah musina tuh. Hampura we tah apa rong anjing kesetrum aing. Joli mus tidak ngacung bakat kurawa. Anjing panguran kieu ku aing geus. Satu bukan dibawa. Mana ini tahu dia wae atuh ih. Yo orang nang ai yang kau ayo apa ini kan? Ya. Nah, udah atuh pipiluan wae teh atuh. Hei, lanjutkan. Sok aya. Aku yang
Gelut, Naon, Ica. eta naon? Gelut, si Ica tuh. Kolot teh, para teh kieu. Iya, oh my god, aku yang mahal. Naon? Ngomong putih bau. Dia orang berani-beraninya ngomong make cai di sana, balong ai, parai lauknya. Ya, Adil, naon teh sing adil? Para sia. ya kupingkeun kieu nya erek nyemprot. Saya tadi kocorkeun. Nah, aku can kita pikat terus dipenat itu ku jelema eta tah. Dasar orang gak punya. Ini Ini punya ai. ceuk saha eta? Naon teh? Itu teh menangan ai di dia tuh, di sini di gunung. Ai batur ngomong kira kira deula. Ada pas tempos wae. Kan bae anu nek nyemprot teh area deula cai. Ai main penet. Cakul lu. Ya tadi kan si Cali ngomongnya dia itu salah, suka make wae sampai penetan ke aku teh, ke balong aku teh. Gitu. Oh, bisa gitu ngomong. Oh, tadi cali ngabejakeun deui tuh itu cenah sok mana Itu tadi. cuma Ah si goblok eta ngadukeun nama. tuh, yo kita, yo ngajak Eta kita sabar, keluar. Kumaha ih. Eta ibu-ibu eta di sana di hadeup Lu si Cali tadi ge bener bukan si Cali. Dak dia. Tuh, ka mana? Iya mas saya nih bakal kena amuk warga ini mah dibilang pemancong sama si Marci pada marah-marahnya gimana ini mah niat keprank berujung maut. Tuh si Cali ayam. Nah, ini pemancong tuh. Ada apa pemancong? Saya waduh teh. Iya lain dipisahkeun mah. Urang teh era yeuh kampung para sia wae. Oh, Charlie. Arah ngadukeun heuh urang ngamankeun sampai anak. Pemancong itu kok aja diadukeun merah-merah Gelut goblok sia mah main ngadukeun wae jelema tuh. Ieu teh di kampung area gelut wae mah. hiburan orang teh pas nelfon para siapa Tah cenah diadukeun cenah di kumaha aja jelema. Ayo,